Tuh gening para mitra sadaya teu karaos. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa nincak bagian ke-82. Teuh. Upami acan tamat para mitra, acan tamat nya, acan tamat. Mangga salajengna upami ieu hoyong tamat aya carios nyambung anu judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari ka eta sareng hayang beungar oge Aom Joher para mitra aya di Mang Jaya Official. Kasugri kaum lagu sadaya Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Ayeuna urang teraskeun hanca dongeng judulna Cipanon Indung karangan Kileksa nincak bagian ke-82. Di Mang Jaya Official ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ke-82. Indung para wargi sadaya anu ngurus ti leuleutik, anu ngalahirkeun anu kacida pisan beratna, nalika ngalahirkeun sami we sareng mayunan hiji masalah nu kacida pisan abotna. Margi toh pati jiwa raga dina ngalahirkeun eta si jabang bayi. Namung ai budak geus aya kamajuan contona mode Rojali. Nah bete inget kanu jadi. Ieu para wargi sadaya aneh luar biasa anehna. Indung anu kuduna dipunyung-punyung, lain hartina dipunyung-punyung teh wah di anu-anu sanes. Ai Indung mah ngaharepkeun kanu jadi anak teh tiis cili herang mata geus cukup. Kilang bara cenah atuh para mitra sadaya dipupujuhkeun sagala rupana. Ieu mah cekap ku tiis cili herang mata getos ngarasa cekap. Kade ulah jiga Rojali nya para wargi. Mangga ieu hiji pieunteugeun kangge urang sadaya. Mudah-mudahan bahan lenyepaneun kieu kajadianana. Kumaha akibatna tinakan Rojali? Mangga urang sami-sami bandungan dongengna nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna mah judul Cipanon Indungna tos kapenak. Wilujeng ngadangukeun. Neng Yati pamajikan Rojali harita ngarasa reuas. Ngadenge carita anu jasen jadi salakina make jeung ngusir-ngusir kanu ngaran Sarmi. Kang Rojali, nanaon anta teh? Sing emut Kang ulah kabina-bina teuing. Kunaon akang bet janten kitu? Yati teu panujueun manehna molotot ka Rojali. Jajantung ratug hatena deg-degan. Cicing Yati teu kudu pipilueun barina oge lah. Ieu nini geus ngaririweuh wae ka akang. Teu ngarti kanu keur lieur jeung pusing teh. Hayo ngaku-ngaku anak ka akang. Nanaon anta teh? Geus ulah loba mang Yati. Heko jero. Rojali nunyuk ka jero imah beungeut katarageuna. Harewos iblis beuki maceuh ngalekete kana hate Rojali sangkan ulah ngaku ka Bisarmi. Astagfirullahalazim. Kunaon ari akang kawas nu lieur? Teu akang betul lieur, waras, eling, teu ngalinur, sok ka jero. Teu kudu pipilueun barina ge. Jeung ieu nini teu kudu dipalire. Sina balik anggur mah. Datangna ge da teu onang barina oge. Ceuk Bisarmi teu kuat nahan kasedih segruk ceurik ngabangingik. Hapunten, Bisarmi teu kuat nahan kasedih segruk ceurik ngabangingik. Cipanon merubut masihan pipi berak-deku terus nyuuh bari sasamat ka anakna. Nu geus lila di arep-arep hayang tepung jeung riung mungpulung. Dedeuh teuing anak king. Di mana atuh hidup teh ayana? Ieu emak geus sono kasep. Emak teh geus taun-taun neangan hidup. Nah di mana ari anak emak nu sanyana? Ampun teuing anak king. Emak teh teu kuat ari kieu-kieu teuing mah jeung tibatan diusir bari dianggap ngaririweuh. Ulah kitu kasep, ieu teh emak anak king. Ulah kitu kasep. Ceuk Bisarmi manehna keukeuh ngaku anak ka Rojali. Da memang moal kasamaran hiji Indung moal poho kana rupa nu jadi anak. Kawan tu beurang peuting teu weleh kumalangkang dina panon.
diurus ti leuletik. Ari Rojali ngadenge omongan Bisarmi kitu hatena ngalenyap. Tapi rek ngaku teu wani ka hiji era ku Yati. Kadua harewos iblis beuki banget. Nyarek ngaku inung ka Bisarmi nu kaayaan batan sakitu. Dianggapna bisi ngaragrageun darajat, bisi jadi panghalang kana kabagjaan. Rojali bener-bener robah adat, esdu tibalik tina sifat nu biasa, pindah cai pindah pileumpangan. Nini. Ulah ngaku-ngaku anak atuh, ka kuring teh. Sabu kuring mah lain anak anjeun. Kuring mah anak Payuda jeung Bu Sohami, jeung kaditu geura balik barin oge. Geura teangan anak anjeun mah nu asli. Ulah kumaha wani datang ka dieu barin oge rek nanaonan. Cek Rojali bari tutunyu. Panon molotot ka Bisarmi nu tetep nyuuh. Bisarmi beuki sedih, tapi tina awahing kunyaah kanu jadi anak. Teu wani ngaluarkeun omongan nu lain-lain tetep leuleuy jeung pinuh ku kanyaan. Anaking, teu nanaon ari moal ngaku mah ka emak. Sabab emak mah rumasa teu bisa ngurus jeung ngadidik hidup. Lantaran kaayaan emak batana sakieu teu aya araheunana, teu aya salindungeunana, teu aya tempoeunana, estu ning hinaeun mungku. Mamah liuk eueuh ragap taya, ujang marek ini. Sakieu ge mama bunga geus bisa ditepungkeun jeung nu jadi anak. Kalayan anak aya dina kamuliaan. Muga-muga we sing mulus rahayu berkah salamet satuluyna. Sing luhur darajat, sing gede milik. Sabab kitu harapan emak ti baheula ge ujang. Hayang nempo nu jadi anak senang. Ulah sangsara jiga indungna. Pileleuyan Rojali anak emak hampura. Bisarmi cengkat lalaunan. Memeh indit neuteup heula kana beungeut anakna hayang seubeuh neuteup nu jadi anak. Nu diteuteub para mitra. Harita teh kalah ka mani harita teh para mitra siga nu ngewa. Geus kitu Bisarmi nyusut Cipanon leos indit bari mawa hate nu gudawang raheut. Nyeri jeung perih karasana. Harapan ancur burak-rakan awak karasa lungse lempang asa kakalayangan. Bumi alam asa tibalik tapi Bisarmi tetela kuat batina. Lantaran geus taun-taun dilatih sedih jeung biasa manggih tunggara. Ya Allah Gusti nu Maha Agung. Upami eta laras-laras pun anak, mugi-mugi sing dipaparin caang padang manahna. Sing eling kana purwadaksina, da mustahil anak repoh ka indung. Mugi-mugi dipaparin kasenangan, kabagjaan, sarta dibarengan ku kasadaran. Jisim abdi mah teu hoyong dipunjung dipuja-puja. Hoyong sote di aku indung kalayan sadar. Ulah lingsem pedah geus jadi jalma jegut. Boga pamajikan kanu geulis. Boga pangkat anu luhur. Ya Allah, ya Robi, mugi Gusti ngahampura kapun anak. Ceuk hate Bisarmi. Naneda kanu maha kawasa jumeritnya jeroning ati. Menta hampura keur anakna. Langit ngadak-ngadak angkeub padahal harita teh usum harodo. Mega bodas ngagulung di jomantara ngiuhan Bisarmi nu keur tunggara hate. Panon poe teu berat nempo bijilna indung. Hiji indung nu raheut hatena, Cipanonna murubut akibat ucap-ucapan nu jadi anak. Kembang-kembang sisi jalan ngereluk tungkul semu alum, milu sedih ka Bisarmi, milu nalangsa kanu keur raheut hatena. Hiliwir angin leukitik ngadalingding. Mepene hate Bisarmi ngupahan batin nu sedih. Jajab kahiji inung anu pitundung menang tunggara ti anak anu doraka. Koloyong Bisarmi nu indit bari inghak-inghakan ngajejewet hate Yati. Nu harita melong bari ramisak milu sedih ka Bisarmi nu ditampi ku anakna. Sajongjongan mayati ngahuleng teu lemek teu nyarek. Pikiran kumalayang kamana meni akhirna brai mangsa keur budak nemongan kalayan jelas. Manehna beurang peuting diasuh ku Bisarmi hiji babu anu kacida bageurna, geten, tulaten, nyaah jeung wijaksana. Yati inget keneh kana lalakon nu geus kaliwat, indungna pribadi tarapati malire ka manehna, lantaran sibuk ku kagiatan di luar.
Hiji-hiji nu jadi gaganti indung taya deui Iwati Bisarmi nu banget mikaheman ka manehna. Kang Rojali, kajantenan ieu kacidah mata kreuwasna pikeun abdi mah. Tah kumargi kitu masalah ieu, kedah enga-enga direngsekeun. Nu ngangken indung ka akang kedah disusul, sina balik deui ka dieu. Abdi mah teu geunah hate. Sabab kacidah mata kreuwasna asa ngahina jeung nganggap runtah ka kaum wanita. Hayo susul Kang, ulang-ulang kitu. Ceuk Yati bangun nu keheuleun, nyarita kasar tara-tara ti sasari. Puguh Rojali kaget manehna melong ka pamajikanana nu geus rada lila pok nanya. Yati, naon maksud Yati teh? Saha nu kudu sina balik deui teh? Nu ngaku ngaran Sarmi. Nu tadi ngaku-ngaku indung akang kudu disusul sina balik deui ka dieu. Masalahna urang rengsekeun. Tema Yati bari nunjuk ka palebah ngaleos Nabi Sarmi. Keur naon make kudu nyusul di nini peot aya gunana? Rojali asup ka tepas gek diuk dina korsi bari jamedud. Yati gancang nuturkeun gek diuk gigireun salakina beungeutna geuneuk ngandung amarah. Para mitra kaum dangu, harita Yati tuluy nyarita. Kang Rojali, tindakan akang nu tadi sami jeung ngahina ka abdi. Naon sababna? Nama kayak nyarita kitu. Terapupugu arina naon teh, cing atuh mikir. Nu tadi teh nini nyasab, ngomongna ka mana bae. Ngaku-ngaku anak kan teu wawa acan. Rek naon make jeung dipikiran sagala barina oge, kapusing-pusing. Rojali tetep dina pamadegan. Teu ngaku ka indungna. Kang Rojali, tenangkeun heula emutan. Urang duaan kedah ngabadamikeun masalah ieu kalayan jujur jeung sabar. Abdi ge moal diabarungku amek. Oge moal kajurungku nafsu. Akang nya kitu dising tenang Kang. Ceuk nyat Neng Yati bari leuleuy nyaritana. Ngajak badami ka salakina. Akang mah ti tadi ge tenang dan ngajak ribut mah Yati. Sok caritakeun kumaha maksud Yati teh. Naon hubunganana jeung nini nu tadi? Akang mah banget teu ngarti. Ceuk Rojali bari neuteup. Jajantung ngadak-ngadak ratug hati reuwas pating sarblak. Abdi bade naros ku akang kedah diwaler nu sajujurna. Margigan kajujuran nu baris ngarengsekeun perkawis ieu. Upami akang teu jujur sareng nyimutan hiji perkawis anu sabenerna, tangto masalah ieu moal aya rengsena. Tong panjang teuing bulat beulit napok caritakeun maksud anu sanyana. Rek nyaritakeun naon Yati teh? Rojali teu sabareun. Mangga urang canak ringkesna we nya dupi akang haleres putra Bisarmi. Nu bieu disebat nini ku akang, cobi waler. Lain akang malain anak nini tadi. Bila aku Yati teu apal apan indung akang mah Busuhami. Bapak akang Payuda. Akang geus lain 1 tahun atawa 2 tahun tepung jeung Yati. Tapi ti mimiti kelas 1 di SMA. Tapi na teu percaya keneh ka akang. Naon nu jadi sababna jeung naon atuh nu dimaksud? Kajujuran teh ku Yati teh. Nah akang teh teu jujur ka Yati. Akang teh sok ngabohong ka Yati. Punten Kang, abdi mah teu pisan-pisan nyebat teu jujur ka akang. Ngan abdi miharep sangkan akang maparin waleran nu jujur ka abdi. Tah bieu oge waleran akang teh kirang kiat. Abdi janten cangcaya. Naon sababna? Nah kurang yakin kana kanyaah jeung katanggung jawab akang. Ti indung bapak akang. Apan pangna akang nepi ka bisa jadi direktur teh jasa Payuda jeung Busuhami. Indung bapak akang nu mikanyaah. Nah make cangcaya sagala. Asa teu kaharti teuing. Rojali kerung tapi hatena lelenyapan. Sabab hate leutik mah geus nganyakeun kana omongan Yati. Teu kedah ngadadarkeun kanyaah sareng jasa-jasa Payuda. Da sanaos anu sanes oge tos seueur anu uninga. Ayeuna mah abdi bade naros sakali deui dupi akang putra saha anu saleresna. Yati meuni keukeuh peuteukeuh nanyakeun indung Rojali nu asli. Aduh Gusti, na can percaya keneh Yat. Nyatang tu indung akang mah Busuhami bapak akang Payuda. Tak geuning anggaran akang tu dina tu dihareup disebutkeun Rojali Yuda. Naon deui atuh? Tapi naon maragina aya nu ngangken indung ka akang. Buktosna tadi eta sepuh moal pati-pati kumawan tu ngangken putra ka akang mun teu aya sababna. Lah nini ngaco tah mah. Siwah meureun kumaha ngaku-ngaku anak ka diri akang. Meureun nyari akang geus beunghar mah, geus maju, geus jadi direktur, geus senang make ngaku-ngaku anak sagala.
Sahage bisa atuh sakadar ngaku mah ngan akang mah tetep ya putra Bu Suhami jeung Payuda. Jadi nini tadi teh kasalahan, kasamaran, lain nu sanyana teh. Cek Rojali bari pepeta, bakat ku hayang ngajentrekeun. Tapi abdi mah tetep cangcaya kana pangakuan akang teh. Jeung deui naon? Diayayakeun wae pe omongeun teh Yati mah. Rojali megat kalima. Hatena teu panuju lamun Yati nyaritakeun urusan eta. Ku ditunungna nini nu tadi hate abdi milu kasinggung. Abdi mah serih nyeri ati nalangsa jeung tungara. Sabab nu diusir ku akang teh inung abdi. Ceuk Yati teu asa-asa rek ngadadarkeun riwayatna. Naon? Inung Yati? Ulah ngimpi Yat. Ieu teh beurang keneh, Yati nyaring keneh can sare. Pira aku rek ngimpi, san rek percaya lamun Yati anak si nini peot nu tadi. Apan akang geus nyaho tuang ibu teh Ibu Wati. Geus lami pupus, nah abad ngaku-ngaku kan nini Nurudin jika kitu. Sing eling atuh Yat, sing eling sagala-gala ge. Sok teu puguh teuing. Janten akang mah keukeuh moal nampi kana pangakuan nini nu tadi. Teu kudu dibalikan deui ku pertanyaan eta mah. Sabab akang mah tetep moal rek ngaku inung kanu saliwat. Najan nepi ka nyuuh ngaku anak oge, moal digugu. Da inung akang mah Bu Suhami, lain nini nu tadi. Jawab Rojali tegas, tetep teu ngaku ka Bisarmi. Sawios ari moal diangkeun ku akang mah, abdi mah moal maksa. Ngan mun aya naon-naon ulah mamawa ka abdi. Tapi ari ku abdi mah eta nini teh di aku inung. Lantaran bener-bener inung abdi keneh. Tah kulantaran kitu abdi mah menta tanggung jawab di akang nu geus kumawani ngusir jeung nundung ka inung abdi. Jung geura miangkang teangan si nini Bisarmi. Sina balik deui ka dieu sabab eta inung abdi. Yat, nanaonan anjeun teh? Marentah ka salaki? Lain marentah. Ngan akang kudu tanggung jawab. Bongan geus kumawani nundung ka inung kuring. Kuring teh suka teu ridho boga kolot dihina ku akang. Mun akang mu ngaku inung ka nini tadi, teu perlu ngusir, teu kudu nunung. Biasa we ku cara nu wajar, teu kudu nyarekan bari nitah ini. Tak ieu tinakan akang nu kaliru. Nyarekan ka jalma nu teu tua teu dosa. Sarta geus ngajaheutkeun kana manah sepuh. Tur ta eta nini teh inung kuring pribadi. Ceuk Yati nyarita kasar deui lantaran salakina keukeuh dina pamadeganana. Yati. Nah, bet kawas bolon lalampahan teh. Nanaonan make ngaku-ngaku inung kan nini. Apan inung Yati mah geus pupus jenenganana Ibu Wati. Akang nyaho pisan sarta loba saksina. Nah, ngaku-ngaku kanu kitu, sing eling Yat ulah kabawa ku sakaba-kaba barina oge. Ceuk Rojali bari neuteut. Kuring eling Kang sadar. Inget waras, henteu gelo henteu ngalinur. Tapi sawangsuna nu teu sadar mah akang. Boga pikiran teh heureut pisan, teu tiasa nyawang kanu anggang. Yeuh Kang Rojali, indung teh aya 3 rupa, sarta aya nu kaciri jeung aya nu henteu. Naon hiji-hijina? Rojali panasarang tarana kerung. Inung batin, inung lahir jeung inung lahir batin. Naon ari inung batin? Para mitra anu mulia anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita Yati nyebutkeun cenah inung aya 3 rupa. Malah mah Rojali nanyakeun naon anu disebut inung batin. Harita Yati tuluy ngajawab. Inung nu mika nyaah, mika welas, mika asih jeung mika deudeuh dina batin. Lantaran anakna jauh, anakna teu ngaku, anakna diurus ku batur. Jadi ngaku anak teh dina batin, tapi lahirna mah teu bisa sabab aya halangan. Tah eta inung batin. Ceuk Yati nerangkeun pamanggihna sorangan. Hari inung lahir naon? Inung nu mika nyaah mika deudeuh, mika welas lahirna wungkul sabab kacintana ka anak. Kanyaahna ka anak diwujudkeun ku lahir ieu. Nyatana ku jalan nyakolakeun, ku jalan nyadiakeun hartabana nu cukup. Mere kahirupan nu wajar tapi batin mah teu ngaku anak. Da memang teu milu ngandung atawa teu ngareuneuhkeun. Tah nu kieu disebutna inung angkat atawa inung pulung. Ari inung lahir batin naon jeung kumaha? Inung nu salilana babarengan jeung nu jadi anak. Batina ngaku anak kalayan ikhlas. Lantaran memang meunang ngajurukeun manehna atawa dikandung ku manehna.
Atuh saja batik itu lahirna oge diurus ku manehna. Pangabutuh sapopoena jeung pendidikan anak kaurus. Tah kieu hubungan indung jeung anak nu wajar. Nu kacida dipikahayangna ku sarerea. Riung mungpulung antara anak jeung indung. Hiji hal nu matak bagja. Tapi teu sakabeh anak bisa kitu, sok aya wae nu dipiara ku batur. Jauh jeung indung nu asli. Tah kitu ceuk pamanggih abdi makang. Para mitra anu mulia, ieu teh pamanggihan yang Yati wungkul. Ai ceuk Mang Jaya mah inung mah tetep inung. Teu tiasa diwatesanan ku lahir jeung batin para wargi sadaya. Teu aya inung lahir, teu aya inung batin. Inung we tetep inung. Inung anu nganung bapa anu ngayuga. Sok sanaos para mitra sadaya, inung anu teu ngandung para wargi nyaeta inung anu hartosna mata disebatkeun anak angkat. Namung tetep inung. Margi para wargi inung mah tetep inung para wargi. Teu tiasa dibatasan ku inung lahir inung batin. Lah sok sanaos anjeunna teu ngajurukeun ge tetep ngangken anak ku margi parantos diangkat anak. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Ieu mah tadi pendapatna Yati. Ai saur Mang Jaya mah teu tiasa dibatasan naon inung lahir inung batin teu aya. Inung we tetep para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun deui. Duit ka mana tadi tanya para mitra? Ieu. Ai sok aya komentar teh sok sia leungit. Janten leungit ya ke. Tah mangga urang teraskeun deui. Ari inung batin Yati saha? Jeung saha inung batin Yati teh? Inung batin abdi Buwati, inung lahir Bisarmi. Sabab Buwati anu ngandung abdi, Bisarmi nu ngurus abdi ti leuletik nepi ka gede. Ari inung lahir batin, Rojali nyanak jadak. Buwati, Rojali ngahuleng kaayaan dirina asa dibaca ku Yati. Jajantung Rojali jadi ratu kawas nu tutunggulan. Hate pating sareblak jeung lalowang. Tapi rek belak-belakan teu wasa asa aya nu ngahalangan kana paniatanana. Harewos iblis beki tarik nyarek Rojali sangkan ulah ngaku inung ka Bisarmi. Yat, akang rek nanya. Naon sababna nepi ka wani kitu? Sabaraha taun diurus ku Bisarmi jeung kumaha lalakonna? Rojali jadi panasaran hayang nyaho kana lalakon Yati nu saenyana. Kieu Kang Rojali, nalika pun bapa sareng pun biang hiji keneh. Abdi neme umur 5 atanapi 6 tahun. Sanaos abdi teu acan sakola tapi kajadian mangsa harita moal poho. Harita Bisarmi nu janten babu sok ngasuh abdi. Sering nyarioskeun putrana nu jenengan Rojali, yuswana moal tebi sareng abdi. Malih tangtos saumur. Oge Bisarmi sok ngadadarkeun lalakona ngeunaan kasesahna di lembur. Dugi kasesah bade nyakolakeun putrana oge. Tah harita abdi sok nyarios ka Bisarmi. Sangkan putrana dicana ka Bandung. Nanging teu kersaeun da diurus ku ninina. Atuh kumargi kitu Bisarmi teh langkung seueur ngurus sareng ngasuh abdi jeung tibatan ngurus putrana. Kumargi lami pisan diasuh ku Bisarmi. Abdi teh geus teu asa jeung jiga. Ka Bisarmi teh asa ka inung pribadi. Sabab ibu mah tarang ngurus, sok sibuk wae ku kagiatan-kagiatan organisasi. Tapi hanya kalkang Bisarmi teu tiasa salamina sasarengan. Margi anjeunna ditunung ku ibu, peda aya kajantenan panipuan. Bisarmi dipitena. Ceuk Yati nyarita jadi badareuda. Kagagas kula lakon Bisarmi dina mangsa nu geus kaliwat. Watire jeung matakna langsa mana komo tadi tas aya kajadian kitu. Atuh beuki watir we ka Bisarmi teh. Ari Rojali barang ngadenge katerangan kitu manehna ngageter hatena. Biwir katara renya-renyu tapi rek nyarita tepok. Hate tagiwur di pipikiran pabaliut. Ras inget ka indung tapi rek wakca ka Yati teu kaduga. Kitu lalakon abdi sareng Bisarmi teh Kang. Janten ugi ka ayeuna ge abdi mah tetep ngaku indung ka Bisarmi. Tah kumargi kitu abdi mah haneueul. Bisarmi nu kakara tepung deui tadi ku akang kalah ka ditunung. Padahal upami akang moal ngangken sawios teu kedah diusir. Da abdi mah bade nampi kana kasumpingan anjeunna. Margi eta mah indung abdi nutos ageng jasana ka abdi. Taina abdi nyuhunkeun tanggal walar ti akang supados nini-nini tadi sina ka dieu deui. Ceuk Yati ngajelaskeun. Maksudna sangkan leuwih kaharti ku Rojali. Moayat, moadaek akang mah. Sabab moal aya gunana. Keun bae teh kudu dipikiran. Mending ge urang reureuh lah akang hayang capek teh.
Jantan akang kekeh moal ngagugu kana paminta abdi. Moal ayat akang capek jeung parusing. Kekeh moal ngangkeun inung anu sajati. Saha inung anu sajati yat? Yo Rojali kaget. Panon molotot. Nya Bisarmi tete inung akang apan. Yati tegas. Naon alesanana make nyebat kitu? Dangukeun Kang. Tadi aya hiji sepuh sumping ka dieu langsung naroskeun jenengan Rojali. Kalesan akang aya di dieu sarta jenengan Rojali teh akang. Atuh dina rupi jelas si nini teh teu kasamaran. Margi jiga aya nu yakin yen akang teh putrana. Ngan basa tadi ajeuna jiga asa-asa. Eta manghargaan kana kaayaan akang. Nu memang aya panangeun batur. Di sahanteuna we kanu boga sedan. Imahna gedong pakena gining. Jalma teh sok mikir 2 kali. Tara gagabah dina nyarita. Sok sanajan inung pribadi. Salajengna abdi emut kana lalakon nuju alit. Nutos disanggemkeun tadi janten jelas. Akang teh putrana Bisarmi. Dabungan jenengan sami sarta waktu sakola. Sakelas pisan. Nanakeun yen urang teh duaan saumur. Tah kumargi kitu abdi mah yakin akang teh putra Bisarmi. Ali payuda sareng Bu Sohami tiasa janten mung sakadar inung kukut atanapi bapa angkat. Rojali menicalangap ngadenge omongan Yati. Beungit jadi geuneuk amengan ngahegak amakanana jeung dadana turun naik. Yat, ulah kemana wae ngomong teh. Nu ngaran Rojali lain hiji, nu sarima ge loba. Ulah wakanya nyahoanan muncan bukti. Jeung deui ulah lancang nyarita. Kumaha mun kadangueun ku apa? Kali ku ibu? Pasti anjeunna bendu. Ceuk Rojali bari pepeta huntuna kekerot. Abdi yakin payuda sareng Bu Sohami jalmi nu luhur budi moal bade bendu ku sakitu. Tema Yati taya kasieun. Jadi kahayang maneh kumaha tuh Yat? Akang kudu nampi kana pangakuan Bisarmi. Akang kudu sadar yen inung anu asli najan nepi ka iraha ge moal leungit. Jasadna bisa hancur. Eueuh tapakna Kang ai inung mah. Teu aya nyebutkeun tapak inung da manehna mah urut inung atawa urut anak. Eueuh tapakna. Antara salaki jeung pamajikan aya tapakna mun paturai teh mah. Akang urut salaki abdi atapi abdi urut sa pamajikan akang. Tapi antara inung jeung anak, antara inung jeung bapa, antara anak jeung bapa, antara anak jeung inung teu aya tapakna. Tah kitu Kang, nu kaemut ku abdi mah. Jadi akang teh kudu nampi kana pangakenan Bisarmi. Akang kedah sadar jasadna bisa hancur tapi wawangina bakal tetep nyamuang salalamina. Tah kulantaran kitu akang ulah kajongjonan. Leuwih hadehak cabalaka caritakeun anu sabenerna. Yati terus ngadesek. Sangkan Rojali ngaku kana kaayaan nu sanyana. Sangkan ulah aya kajadian kitu. Ya teu kudu dibalikan deui lah akang tetep moal ngaku. Mun kitu mah akang teh hianat ngabobodo ka abdi. Hanya kaadae ka anjeun hiji anak doraka nu teu nyaah ka kolot. Teu ngahargaan ka inung nu geus paeh poso ngabela anu jadi anak, tapi anakna kitu patut. Atuh saja bati kitu jiwa akang jeung kapribadian akang palsu. Kaduhung bareto ngagugu kana kahayang anjeun. Yati nyarekan panon beureum. Puguh Rojali ngajenghok. Para mitra kaum dangu, Yati kalah kabeuki keras nyaritana. Rojali tuluy nyarita deui. Kunaon maneh teh Yat? Kalah kabeuki ngaco we. Naon sababna mamawa mangsa nu geus kaliwat? Asa teu kaharti teuing. Kang Rojali, bareto abdi kaleungitan nu jadi bapa, tapi dina hiji mangsa anjeunna sumping. Ngan bae kaayaan matak sedih jeung nalangsa sabab jadi miskin. Rudin, kolot jeung gering. Nu tadina beunghar sarta gandang robah jadi galandangan. Terus terang abdi narah narima hiji kolot nu ngaku-ngaku bapa abdi. Bari jeung kaayaan jauh tina harepan. Nu dicipta-cipta magagah gandang tumpak sedan. Buktina leumpang rumangyeung kunang itu. Awak Rudin pake kalotor jeung rawing. Puguh we matak handeueul hoream narimana. Sok sanajan geus lila hayang tepung jeung nu jadi bapa. Akhirna abdi teu narima kana kadatangan bapa nu teu luyu sareng pamadegan abdi. Tah kitu. Tapi hal ieu dicaritakeun ka akang harita akang mepelingan. Mapatahan, mere pandangan jeung pijalaneun anu hade ka abdi. Akhirna abdi sadar yen sikap abdi teh salah.
Eta sadayana jasa Kang Rojali nuluhur budi jeung satria. Akhirna abdi bisa tepung jeung nu jadi bapa. Sok sanajan ngan ukur. Sakedeung tah ayeuna giliran abdi nu kudu mere nasehat jeung pepeling ka akang. Sabab akang ge teu daek narima kana kasumpingan nu jadi indung. Buktina Bisarmi, omat ulah kitu Kang, tarima aku kasadaran, tarima aku jiwa satria. Eta teh tuang ibu anu asli sarta indung abdi anu bela. Ceuk Yati panjang lebar, beuki pageuh sikepna. Para mitra sadaya mere pepeling ka Rojali. Tapi hate Rojali geus nutup. Pangaruh setan beuki lengket masket sikep Rojali teu robah-robah. Ceuk paribasana teu gedag bulu salamar, teu ungut kalinduan, teu gedag keanginan, manehanna tetep moal ngaku ka Bisarmi. Yat, baretong maloba saksi, salah sahijina Mangkarto, nu wawu pisan ka tuang Rama. Tapi akang ayeuna nu ngaku-ngaku anak teh ngan sapihak nyatana nini tadi. Teu aya saksi jeung teu aya bukti. Ceuk Rojali ngabedari di nutupan kasalahan jeung tekadmu. Saksi nama abdi sorangan. Akang memang bener putra Bisarmi, atuh saja bati kitu saksi nu asli aya dina hate akang sorangan. Yat, kunaon kalah kabeuki maceu, mangga salah teu kudu dipapanyangkeun barina oge. Sikep akang geus moal bisa dirobah. Sakali kitu tetep kitu. Kang Rojali bisa nyieun tindakan tegas. Na dikira abdi teu bisa? Naon tindakan anjeun Yat? Ceuk Rojali semunang tah. Kuring teh suka ngahiji laki rabi jeung lalaki nu ipis buri. Teu nyaho balas budi, teu nyaho kana kewajiban salaku hiji anak. Tah kulantaran kitu, yeuh abdi mah menta papisah. Sarta ieu mah bagian abdi. Cigrek ini ka mana? Ku abdi moal dihalangan, sabab abdi teu suka boga salaki ka anak anu doraka ka indung. Ceuk Yati bari pepeta. Nyarita geus teu make pamikiran bakat ku jengkel, puguh Rojali meni ngajenghok. Manehna teu nyangka yen pamajikanana bakal nyarita kitu. Yati, nah bener tekad anjeun kitu? Bener, na make cangcaya. Abdi mah teu hayang milu doraka. Moal milu ka salaki nu purah ngajrikeun hate indung. Geus semet dieu we barina oge. Keke ulah kitu Yat. Ulah kitu pikir heula si gasak. Rojali reuwas hatena ngalenyap beungeutna pias. Abdi geus loba carita, ayeuna abdi geus beak kasabaran. Sabab nyarita teu dianggap ku akang teh. Heug abdi bade ngarobah putusan, tapi aya syarat nu kudu dijalankeun ku akang. Tah bener kudu kitu. Ulah getah sarupateun mending rengsekeun heula ku jalan nu teu matak rugi ka sararea. Kumaha kayang Yati nu seuneurna? Nini nu tadi teangan bawa ka dieu dina kaayaan salamet. Akang teu meunang waka balik ka imah. Mun can hasil meunangkeun eta sepuh. Lamun akang can menta dihampura ka indung, abdi moal daek neruskeun rumah tangga. Leuwih hade serahkeun abdi mah. Ceuk Yati tegas. Geus teu asa-asa henteu lebareun ku harta banda. Yat, ulah waka nyarita kitu kekelaran tenang. Abdi mah tenang, tapi kumaha kasangeman akang? Akang moal bisa neangan eta nini sabab akang kudu ninggalkeun perusahaan. Mun aya kajadian kitu tangtu apa bendu? Usaha baris ancur. Ceuk Rojali ngasongkeun alesan sangkan teu ini. Ngurus perusahaan ngadalikeun pabrik, abdi geus sanggem. Keun abdi nu baris ngaganti akang, abdi nu bakal ngajalankeun perusahaan. Kawajiban akang neangan nini nu tadi nepi ka kapenakna deui. Rojali ngahuleng hatena bingung. Bingung kabina-bina lantaran pamenta Yati kacida beuratna, jeung deui asa lalewang bisi aya itu jeung ieu, lila-lila pok nanya deui. Yatna teu aya cara sejen? Teu aya eta mah pilih we salah sahiji. Na bade ngajalankeun pamenta abdi atawa mending papisah. Waktasna seep para mitra.